Istirahatkan pikiran diistirahatkan tina gejolak dunia nuta tadina dunia bergejolak tina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil hayang sababaraha macam istirahatkan gerak kos kitu teh buka tunda di dia indah deh urang tadina yang boga jabatan ti dia hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa ya personal hal tadi gitu akin direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen deh segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana tuar carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa si urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah.